puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Sholawat sareng salam urang limpah curahkeun ka junjungan Nabi akhir zaman nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukituna urang sadaya tiasa patepang dina ieu acara. Ibu bapa anu kusim kuring dipika hormat, saderek sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Urang sadaya terang yen di lingkungan bersih parantos tangtu sehat ka diri urang sadaya. Anu nyicingan eta tempat. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jag-jag waringkas, urang teh kedah mika cinta kana kabersihan diri urang. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang. Sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajag-jagkeun kana diri urang. Misalna urang rajin olahraga. Terus lamun urang batuk atawa bersin ge kudu ditutupan ameh henteu nularkeun virus ka batur. Hadirin sadayana cekap sakitu nu kapihatur ti abdi, hatur nuhun kana kaperhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.